ngadongeng gagak hayang dipuji. Aya gagak maling dengdeng di pamoyeun, geleber hiber bari ngaheum-heum dengdeng tea kana tangkal dadak sisi lembur. Kabeneran harita katanggeuneun ku anjing nu kacida kabitaeunna da puguh kabukina. Ku sabab kitu ku anjing disampeukeun, tapi sanggeus anjing aya di hadapeun, boro-boro ditanya teu dideret-deret acan. Anjing mikir, pikaeuleun supaya dengdeng teh kapamilik ku manehna. Sanggeus manggih anjing ngomong, "Leuh, aya manuk alus-alus teuing pamatukna. Panjang bulu hideung, kawasna mah moal aya tandingna dibandingkeun jeung cendrawasih ge moal leleh." Mimitina mah omongan anjing teh didenge, tapi sanggeus aya omongan moal eleh ku cendrawasih, fungsi beja ieu cendrawasih teh manupang hadena, tapi cek anjing manehna moal eleh. Kitu kumantak manehna ngarasa ngeunah ku pamuji anjing. Malah cek pikirna deui asa hayang ngabagi dengdeng jeung anjing ngan kusabab hese meulahna kahayang teu kalaksanaan. Anjing nempo beungeut gagak marah mai sanggeus dipuji ku manehna. Cek pikirna pasti usahana hasil. Cek pikirna deui naon hesena muji-muji keur ngahorontal kahayangna. Kusabab kitu pok deui anjing lamun daekeun mah hayang nyobat jeung manuk nu sakitu lucuna ngan rumah sasarangan mah satohina. Saumur-umur kudu ngadurungan, sare digolodog. Najeun manggih hakanan oge pasesaan, tapi najeun teu bisa nyobat oge jeung manuk lucu atuh ngadenge-denge sorana meureun moal penasaran teuing. Barang ngadenge pamuji anjing anu sakitu ngeunahna, gagak poho keur ngaheum-heum dengdeng ngan wong we disada gak cenah atuh barang eungap pamatukna barang peluk we dengdeng teh murag anjing gancang nyentok dengdeng nu murag tea tuluy dihakan di nu bala. Gagak nu hanjakalan mah teu ditoli sabaraha jongjongna gagak teh cidekel we dina dahan bari ngarasakeun teu ngeunahna kalakuan anjing. Manehna karek nanti anjing muji bebeakan teh hayang dengdeng nu keur diheum-heum ku manehna. Didinya mah geleber gagak teh hiber kana tangkal kai rek neangan hileud keur ganti dengdeng nu disantok ku anjing.